Mang, si kurang ajar teh jadi cicing di dieu. Caha sia teh. Eta nu kamari panggil di warung si Koid. Urang ningali bebenguk eta teh di masjid Soalnya kan sekalian jadi marbot nama. Moal balik, Mang, cek gue mah. Nah, mijing mah balik. Lain hayang neuteun lemur teh. Haneuteun mata sia, kamari we panas sungut ngobrol jeung si eta mah. Tah, engke balamun ngobrol jeung si eta. Sora arurangna minimal kudu 10 oktav Menyala ti koroku. Hayu urang disaung membari niis Ayo nam atuh. Ke Mang, eta si kurang ajar ngobrol jeung saha? Teuing tah sahanya asa karek ningali urang oge. Asa karunya kitu ngobrol nepi ka jiga nu senam kitu. Senam kumaha maneh? Tempo we ku Mang. Tuh, nu gelona geus ini teh. Ayo urang upahan karunya Bah, bade ka saha? Punten pisan ieu mah nya. Bilih tadi teu nyambung ngobrol sareng jalmi nu tadi. Maklum lah, emang rada kitu bah. Teu ngadangu cepilna. Lain rada deui eta mah emang budeg we. Ye, atuh nu geus mah geus we, atuh menikah nyerean kitu sia teh. Heuh, Mang da ngobrol jeung si eta mah jalma nu tadina jagjag ngadadak step. Abah teh wargina jalmi anu tadi. Tapi abah teh orang dieu. Oh, orang dieu geuningan, Mang. Ah, bitara ninggal atuh nya. Emang bumi abah teh palih mana? Nular satu bah ditaros teh. Palih mana bumi teh? Palih mana bumi? Di mana imah sia? Gusti makhluk naon deui atuh ieu teh? Abi jelema bah, lain manuk teu kudu heot kitu. Punten pisan ieu mah. Abah teh tiasa nyerios atau nunjuk cosplay jadi uncuing? Begitu ka harti si goblok. Karek ayeuna urang mah ngarasa kaduhung nanya ka jelema. Alah, bade kamarana ya teh. Atau sarolatnya. Si kurang ajar datang. Geus lah, hayulah orang ini tuh lah. Dedeh teuing. Di mana lah geragna kitu?